Para mitra kaum dangu wilujeng patepang dangu deui mitra sareng simkuring manganggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Atunun kana parantos maparin like, komentar sareng subscribe-na. Mudah-mudahan kasihanan sing dibalas ku Gusti Allah ku kasihan-kasihanan langkung ageng tinu dipasikeun ka manganggang. Mangga mitra wilujeng manco Dongeng Sunda Manganggang di channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Sabaras teu nyangkong teh kana waktos urang kawitan we dongengna. Prung ah. Asa kakaraeun bulan teh ngabarak pisannya jangi ceuk Haji bari nempo keluar. Kalarasan lenglang wa ceuk are jangi nembalan. Oh, tanggal 14 lain ayeuna teh. Laras ayeuna mah wa tembal sanhuri bari ngitung tanggal dina ramo ditikel-tikelkeun. Laras pisan 14. Dah sok waesnya Nyi Haji. Ari nyeung bulan moncorong teh sok ras inget ke zaman kereungora. Make ngababas anjeun. Tos kolot ayeuna mah majeuna mikir pipaeheun. Ceuk wa istri. Sok parondok pangharepan. Paeh mah tong make dipikiran da kasamper ieu. Mikiran mah pibekeleunana tong bawa pikaduhungeun. Pan muhun ngabawas bulan mah bagian barudak. Mun beneran bulan mulut mah ngabungbangnya. Ceuk wa Haji. Kedah sasi mulut we wa ngabungbang teh. Ceuk sanhuri. Unggal bulan ge teu naon ngan utamana dina bulan mulut pan aya peribasa mandi samulud sakali eta teh. Sigana wae nyaeta dina usum ngabungbang teh. Dupi ngabungbang teh saresna mah kumaha atuh wa? Ari ngabungbang teh artina bebersih atawa bersih. Geuning aya kacapangan Balumbang Timur caang bulan 14. Jalan gede sasapuan maksudna teh setra bersih eta teh taya geuneuk maleuk-meuk lir cahaya bulan dina tanggal 14 cara zaman baheula geuning sok aya kitu sebutan kitu. Cara jalan gede beunang nyapuan geuning bersih sindekna mah selik putih jatining bersih selak herang jatining padang. Ngabungbang teh naon atunya mersihan awak lah jeung mersihan hate. Ceuk wa Haji. Mitra kaum dangu telila kadenge barudak leutik tinggorowok di luar. Bulan tok cenah bulan segede batok gitu. Barudak ngarawihan bulan di buruan tah geuning marija barudak oge urang parindah ka emper hareup geura bari mulan yo. Ceuk wa Haji deui ngampar iso dina sosompang tah bawa si kopi sabogana bawa abeh teu bahili yo jangi tasan kade ta dompet kalayak. Seungeut atuh lampuna. Ceuk wa istri. Ih moal asa mulan atuh lampuan mah. Tah ngeunah di dieu tariis ye bawa lalauhna ka dieu iso. Lalauhna bawa ka dieu iso. Ilikannya mani sagede tampir bulan teh. Wah wajangi masok teu lumrah di mendi aya bulan sagede tampir atuh wa. Tampir leutik deuleu sagede nyiru. Panjang umurnya nini anteh teh. Ceuk murtasan. Nini anteh didenggan teh.
Mohon dan nu ngabalagbag dina bulan teh terus kitu wa dini anteh nuju ngincir ceksan ini ante mun nguping we nu ngadongeng aya budak cenah budak awewe diteuing-teuinganan ku indung terena teu kaduga balas isang sara unggal poe kenceling we indit mawa kincir butut sareng pikanteheunana lempang saparan-paran dugi weh ka Tegal Malaka gek diuk nyarande kana tangkal ngareureukkeun capek hiliwir angin langgut si budak teh nundutan reup sareti berapisan nyaring-nyaring geus peuting bulan mabra ngong aya sora saka kuping ka dieu nyai naik dileukan di tanggahan taya sasaha tapi pok deui nu nitah naik teh kalacat weh ngadak-ngadak bisa gagalancang ancara monyet taya lewang beki luhur tembong bulan ngahandapan bari sahontal deui mancat nyai ka dieu cenah keur naon di dunia oge seueuh disangsara bae tah muntang kana Mega Malang cek sora teh beki notrot si nyai teh ras inget kana karesep dina usum caang bulan ulin jeung babaturan di buruan angot meureun mun dipatuhan ngembing kana indung peuting nete kana Mega Malang cat weh mancat ka bulan tuluy bebetah bari nganteh di baturan ku ucing bawana tapi teka urang geus balas kusut deui dicakar ucing terus kolot ayeuna mah disebutna gini ni anteh cenah wae eta teh itu cenah wae sasakalana teh dongeng naon kitu mah dongengek paranti ngabebenjokeun barudak eta mah cek Wah Haji bohong atuanya cek Arjangi lain bohong deui Rahul nu kitu mah Rahul di mendia aya budak bisa hajat kana bulan kumareumbing kana Mega naon atua nu ngabalagbag siga jelema teh cek murtasan bangun rada keheul pedah dongengna dipajarkeun Rahul paneuh jelema bagendali eta teh baru ke bagendali oh wargina Kangjeng Nabi sanes mantuna malah ningali di bulan wa waktu pupus layona teh ditarima ku bumi diangkat ke langit sok disimpan di bulan ke wa rada hemeng abdi teh sok rajeun nguping mayit ditolak ku bumi teh nu ngopet cenah nu muhit kana gegeuleuh ari ieu nya sahabatnya mantu Kangjeng Rasul piraku make ngopet onamanan kieu gara dongeng nate Arjangi dina hiji mangsa bagendali nuju angkat-angkatan tunggang kuda maksudna mah ngalanglang rahayat bisa aya nu katalang sara breh katinggali aya jelema ngalungsar di sisi jalan bangunu susah kabina-bina kunaon siga nu sedih saurna lisah dagangan abdi bahe seep sadaya nyerap kana taneuh munggah dosa kitu-kituna abdi teh lapur moal aya tadaeun anak bojo timbal si jelema teh bari nyusut Cipanon bagendali teu tega manahna jut lungsur tina kuda karawak jagat teh dikepeul terus diperet minyak nu bahe tadi teh nyaruluk ngucur di tandean ku badahna pohara atau heunana si jelema teh tapi jagat mah nu dipereutna ku kulutus majar teung-teuinganan abung kana gagah teu ngarasakeun kana kanyeri batur mun anjeunna pupus layona anjeun moal ditarima ku kuring cenah kitu tah nu mata ka bagendali mah taya makamna da diangkat ka bulan katut kuda tutungganganana eta teh katut kuda tutungganganana pek geura sidik-sidik tuh kudana tuh itu mastakana tuh disorban tuh kadeuleu muhunnya wa ari disidik-sidik mah tuh sampeanana oge nete kana sanggawedi tuh ari bagendali kitu piraku sugan dodongengnya wa naon semohon ari bagendali kitu mah piraku sugan dodongengnya wa lebe cilamping nu ngadongengkeunana oge moal teu tina kita bari dongeng bangsa lebe mah deuleu tada gagabah waktu uwa angkat ka Mekah
Caya urang ditu nu ngadongengkeun riwayat eta. Riwayat naon? Riwayat naon? Mun eta lalakon bagian dari meureut jagat. Nya udah ngarti basana. Didengean teh di pasar ge ngaraji bae urang ditu mah. Tada ngaromong teu puguh sugan. Saya tadi jalan. Cek Wah Haji bari nyerangkeun kanu keur lempang di jalan. Abdi wa tembal nu ditanya. Sada ceng. Mohon. Kadia atuh ceng, kadia ceng urang ngopi tambah tiris. Iso, kopi salumur deui keur ngaleo baceng. Tas di mana bieu teh? Maksud dina rompok mah bade ngabung bang wa. Nanging teu aya batur bangsul we. Geus teu pati ilahar aing. Kumaha wa? Geus teu pati ilahar barudak ayeuna mah ngabung bang teh. Teu cara zaman wa baheula. Ari manggih tanggal 14 teh angot mun meneran bulan mulut bring ka ditu bring ka dieu ngadon nyipuh awewe lalaki teh pada nu ngarora wae lanjang jeung bujang. Naon nyipuh teh wa? Mandi di tengah peuting di panyipuhan sesetra lahir batin aya nu kacigeun coy ngadon ngoyok dina leuwian. Handapun tangkal hamplas nyecep tiis teh tembus kana sungsuam rarasaan teh da sacorna tina Cinyusu teh di Cikalamayan mah ngusur dina tampian cara di Cipancur nya kitu deui di dinya ge Cinyusu najan tempatna carane omoge teu keung da loba batur. Teu ragab wa? Teu ragab ngoyok sagebrus sareng barudak awewe. Najan di lembur ngabring oge dina usumna mandi mah teu campur. Tah sabot barudak awewe nyaripuh taya nu wani deket lelaki mah dari ukwe dina batu bari ngawangkong. Kayak anggeus barudak awewe brus we bagian lalaki. Awewe ngadaragoan bari ngirab nuuskeun buuk tas diangir. Di panyipuhan bring deui abring-abringan bari heureuy eta teh sempal guyon selang-selang silih intip klet jeung kicep sugan aya pijodoheun ngalangkang. Pan ua ge mimiti da tepung duriat teh keur kitu digeusan ngabung bang. Sareng wa istri? Jeung saha atuh baik ti Batu Bedil harita teh lebah gedebong rada poek kahieuman ku tetangkalan ngaroyom ka jalan keur ngadengikeun si Salkam alewo majar manehna kataekan di Batu Bedil cenah. Naris rabat teh aya careuh nya ucing mentas jalan. Ting careuh ting ucing yeung cenah ceuk Nyi Haji. Eta wa istri bari ngarontok ka ua. Hei dikumahakeun ku ua ceuk aceng bari mesem. Naon sareuhna kucing boa? Eta sanes sareuh eta wa istri. Diantep we nah piraning ditangkep ranjang. Mun dirontok juri konamanan meureun auk-aukan minta tulung. Ti harita jadi gogonjakan. Hate beuki masket. Pan kabuktian nepi ka ayeuna. Kelawa eta dupi tadi saur ua majar si Salkam kataekan teh kumaha ceuk Arjangi. Pan kuno percaya mah dikaramatkeun tah Batu Bedil teh teu siga bedil teu sing siga gada ceuk ua mah tapi disarebutna teh kitu. Batu Bedil sok dijieun panayogean eta teh ditatangkep dijungjungkeun mun kaangkat alamat paniatan ulang baris laksana tak gitu kataekan disebutna eta teh.
teh beda ti sora toke geningan hari beneran aya nu disada teh toke hasil toke luput mun eureuna ninggang dina hasil artina baris laksana pamaksudan rea teh nu percaya uawa namaanan kaditu sote peda usum mulan we hayang ulin jeung batur tepi pilueun jangjang jungjung teburung bebenangan Jangjing naon wa? heuh pada aya nu nangkep teh jodoh panganteran careuh nyawanya. Oh sasatna kolot-kolot mah ngabarung bangna teh mapai-mapai karamat euy. Oh, mapai-mapai karamat. Oh, makam Depok, makam dalam Cileungsir weh. Ngadon jarah malah berkahna. Saha saleresna wa nu sumare di Depok teh? Ceuk arjangi. Tapan buyut Kiai Nugraha rundayan keneh dalam Dipati Rahong sinengan nusanya nama Dipati Arya Nugraha ngan tuluy babak-babak muka padepokan ngawuruk bag-bagan agama disebut Depok teh tidinya Kiai we saterusna mangatelahna teh wawesena lain lumayan eta teh pan Depok teh ayana di puncak lain tapi anjeuna iasa ngocorkeun cai ti Lebak panaheng ta teh Enak kumaha wa ngocorkeun cai Sinanonggo. nyaeta ku wawesenana teh kitu nu matak pasareanana pada ngajulug-jug teh ngalap kasaktena susuganan kawaris meureun Karumaha wae kadarinya teh wa. Karumaha we kadarinya teh ngadon muja ngadon tatapa pan digigireun Cisema aya tempat kitu teh nalah pamujaan nepi ka ayeuna bezana baheula na tempat muja kanu ngageugeuh aweuhan jurik cekurang mah aya batu lempar di dinya teh siga memejaan dihandapeun tangkal kondang gede dina batu eta nareundeuna sasajen teh tara petot-petot da aya paniatan naon bae sok nya sajen heula urang dinya mah neda jiad berkahna baheula soteh kieu cenah ari muja teh ceuk bah alakasan wage sanajan teuing bener teuing henteu nya sajen wae tah sinu boga kahayang teh sapapatah kuncen gek diuk mendeko madep kana batu pasajen teh parukuyan ngeluun sapoe dua poe tampolana nepi ka saminggu telugay-lugay mun geus aya ilapat sabot ngalenyap rundutan kakadak balik pan bejana kungsi baheula aya nu muhit di dinya majar hayang leuwih ti batur geus aya ilapat nita balik kuragi rumulang sapoe dua poe breng budug saluar awakna budug gawena kakacak wae teu kaur naon Kataekan nyawa. pan jadi benghar ku budug Eta ge leuwih nyawanya da batur mah teu barogaeun. kitu tah hari muja teh Yo gerak ari di Depok mah beda deui nurek muhit teh mandi heula ku cacang keruban cai kembang 7 rupa ari cacang keruban teh kudu boga wudu deui asrog kadinya mah pan pajaratan kiai gek diuk mendeko deket paesan tunjang paledug kukus dina parukuyan nun buyut Kiai Arya Nugraha jauh ngajugjug anggang neang tuang putu ngadeus nada berkah tah saterusna gerenteskeun di jero hate hayang naon nah hayang beunghar nah hayang gagah hayang jadi menak hayang jadi tukang dongeng misal naon wae nu keur dipuit ku urang ngan kudu kuat gogodana dan lobana mah bola nu munjung di dinya teh Naon gogodana teh wa? ceuk nu geus ngalaman wage dina keur khususna cenah ngagayuh ka janari ting tung sada sora dog-dog ku gogoda yeuh parekatkeun weh sieun ebat kadenge deui beuki kerep ting tung dung dung tung
Rai we kukurayun. Ari breh teh bangkong dua segede-gede kuya indungna. Nu hiji nyoren dog-dog, ngigel na bahan sorangan. Nu hiji deui ngalepus udud surutu bari ngaprokan. Satingkah bari polahna matak pikaseureun, nepi ka eta nu pipingkelan nu keur husu-husu muhit teh. Betah we balik na oge seserian we sajajalan. Gelo nyawa, lain gelo. Inget kana paripolah bangkong tadi. Seserian sote kahartina ku mah nyengsirikeun kalakuan manehna sorangan teu pupuguh barang pentak apa kuburan. Sok aya nu kataekan nya wa? Nyao asa can ngadenge. Ongko da urang dieu mah cara aya nu pangangguran. Urang jauh nu arosok kitu teh. Di Kuningan, Di Cirebon urang Cirebon. Indramayu. Malah bejana kung saya urang Surabaya sagala. Teuing ngadenge teh mandi di dieu aya pajaratan gentur. Kasasaha ge bangkong wae gogodana teh. Marolah ngabalodor bangkong teh. Di ditu nama buyut Nugraha ngagumujeng ke nu sarasab hatena meureun sote. Tuda kiai ngaranna ge moaridoeun pajaratanana dipake pamunjungan pamujaan. Mutus we sakadang bangkong meureun. Keun cenah meureun sina sareuri ku polahna sorangan. Gunung Jati sareng pamijahan gesok diaranggo kitu nyawa. Makam wali eta teh sanes. Oh, uage kungsi diajak kitu teh ku Wasasmita jenatna eta. Baheula Wa kerja jaka kene. Ari ngabubang teh lain abring-abringan ngadon saliweura cenah. Milu geura jeung Wa cenah mangga cekeng teh 14 mulud harita teh bada Isya bring we. Wa ngislik nuturkeun mimitina muru ka Cikamalayan. Nyampak barudak awewe balulucun keur dialangir gogoda euy ceuk Wamita teh. Kaditu we ka Cigencoy cenah leos deui. Angot di dinya mah da puguh dina leulewianana deet nu ngaroyok teh asa nembrak pisan. Astagfirullah ceuk Wamita bari gogodeg. Leos deui Wa marada tinggaleun da ngadak-ngadak resep ngajantang di dinya. Di Ciparan nya kitu nyampak nu tataranjang we. Musim lungsur bidadari cekeng dan jero hate. Nah kumahnya euy nyampak nu kalitu wae. Sing kuat nahan gogoda. Rek kaajaiban meureun urang teh ceuk Wamita. Kalitu we ka dalam Cileungsir, Madina di Sanghyang. Jadi jauh lalakon, idri-idran sakitu teh nepi ka tengah peuting eta teh. Srog ka sumur si di Sanghyang. Sumur geus jero caina balas loba teh nu ngaradon mandina sigana. Wanci kitu bari jeung tiri salodo jabangin peuting ngailiwir mameh brus ge geus ngaodhon manten. Eta ari panyiukna siwur ge geus rengat atuh cai teh sasat beak di jalan. Datangna kana awak mah semet sacangkireun. Pan keur tiris masuk leheung gebrus we teu leumun di balong atawa di leuwih mah tada karasa teuing. Sing tawakal euy ieu ge gogoda keneh ngara urang mundur insyaallah cenah kaijabah ceuk Wasasmita. Geus mandi geus wudu bring deui muru pasarean dalam Cileungsir. Sup cerecep we nyati isun silih asa ting sarenge ngawahin ku jempling. Lempang teh dina lukut hipu asa dina Al-Khatib lukut teh meuni hipu. Srog ka pajaratan euy nyampak nyamu seuneuhan keneh. Teuing urut saha ngukus. Gek dariuk marandeko. Wa rada beh tukang gerencem Wasasmita hadiah tuluy ngadua. Wa ngahaminan reres jep weh hate dihusu-husukeun. Lila pisan Wamita can lugay-lugay. Na atuh ari guluprak teh aya nu ninggang kana kopeah. Lebah embun-embunan pisan. Ras inget tadi basa rek asup kaeueuhan. Mun aya naon-naon tong kaget cenah ceuk Wamita teh. Aya kalakai atawa congo pangpung we gerag angot mun ninggang pisan mah pulung pijimateun. Alhamdulillah hate modal ku kabunga nikmat rarasaan teh. Di jalan balik pok nyarita tah geuning syukur cenah anak king ceuk Wa ge tadi sing tawakal mangka kuat ku goda. Pan bukti geuning ayeuna ceuk Wamita datang ka imah gura giru nyuplak kopeah. Hayang nyaho nu ninggang teh tadi masyaallah. Naon wa? Tai kalong numpra. Kajaiban nyawa.
Cek Aceng bari nyengir. Oh, aya kalong keberatan. Tempal Wahaji bari nyengir. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan disobat. Masya Allah Sunda Komaraan, parengku seniman, berhargu sarjana,